Paslun ari ieu eta hiji pasal. Arkanul Islami ari pirang-pirang rukun Islam eta khamsatun aya 5. Syahadatun kahiji ngayakinkeun an kana sanyanyana kalakuan sareng tingkah eta la ilaha teu aya deui pangkat pangeran anu wajib diibadahan siang sinareng wengi kalawan ibadah anu salares-laresna eta maujud illallahu angin Gusti Allah. Wa anna Muhammadan sareng sanyanyana Kangjeng Nabi Muhammad eta Rasulullahi utusan Allah. Wa iqamus sholati sareng anu kadua ngalaksanakeun salat. Wa itauz zakati sareng anu katilu ngaluarkeun zakat. Wa shaumu Ramadana sareng anu kaopat puasa di bulan Ramadan. Wa hijjul baiti sareng anu kalima ngalaksanakeun ibadah haji ka Baitullah. Man kajalma istata'a anu mampu ilaihi ka ituman sabilan di jalana.